kangen si Dede. Mana juga kangen ayah ke anak kita yang udah meninggal. Masih kena ayam mah meureun jiga bodak itu, Bun. Terus enak pernah kudu kumaha ayah bunda tos teu tiasa kudu putra deui ku dokter terus diponis. Teu kumaha sih, cuma ku aya sepintasnya kepikiran bahwa ayah teh pami nikah deui kumaha. Ari ayahna maksudna kalah bade nikah deui. Ayah teu narima bunda tos teu kudu putra deui. Tuhnya, Bunda masuk salah paham wae ih. Ya Bun, ayah niat nikah deui teh sanesna naon? Ayah mah cuma hoyong gaduh keturunan gitu. Tah pamisi budak eta tos lahir, engke urang cenah duduaan barengan. Ya Bun, cinta ayah ka Bunda mah moal leungit. Sedalam lautan jeung satinggi gunung. Terserah ya, ayeuna mah. Aya bade ku ngomong ku kumaha oge, penting mah bunda alim aya nikah deui, titik. Ya, ulah sok ngambil keputusan secara sepihak. Kumaha lamun enjing teh bunda teh tiasa dipasihan ku Allah teh keturunan. Ya syukur-syukur ari kitu. Tapi dah ayah mah pokona mah intina mah hoyong nikah deui. Amun Bunda bulan depan teu ngandung, ya wayan we. Ayah mah nikah deui gitu. Ayah mah yang boga budak lagi ayeuna alim tahun ini kira. Ieu ya, kumaha ayeuna lamun urang-urang mikir lagu barengan. Ya, hayu tuh. Tapi cuma aya waktu sebulan ya. Ayah ge bageula sahareudang itu nya. Bageula. Duh ya Allah, bingung pisan baca ayat kumaha. Tah, geuning aya namanya kapanggih cewek instan bikin dokter. Tah, sugan we ka dieu berhasil. Istukurah nyobaan lah, gaskeun anjing. Bener. Saha eta? Ya abi bah bade uubar. Bade ubar naon atuh nyai? Ubar mah atuh ka dokter we. Lah kabar. Jadi kieu bah nikah tadi ka dieu teh. Tadi teh atuh ka dokter terus di Marios. Teu kita kudu putra. Sugan ka abah tiasa. Tos puguh atuh eta mah, abah mah sagala tiasa pokona mah. Anda datang ke tempat yang tepat. Yakin abah tiasa ngabantosan abi. Yakin lah neng jeung abah mah. Cuman aya tahap ke tahapna eta mah. Teu sagampang nyoel tai kuku eta. Ari neng mah siap wae bah, penting mah neng gaduh momongan yang suami neng yang berputra deui. Syukur atuh neng ari tos siap sareng yakin mah katunya abah bade maca mantrana heula. Dulu kilu sore-sore ketemu perawan gundul siang-siang diajak tidur atau 9 bulan kemudian perutnya bisul. Pan abah namanya tetos maca mantrana ayeuna mah pantun praktek mah pangintennya. Praktekna kumaha bah? Praktek mana gampil neng. Jeung alami jeung abah mah da paling 3 menit ya teh. 3 menit teh kumaha wae bah? Di dia neng 3 menit lah paling dia sok kali. Ameh terek neng lahnya nama sok dera buka heula acukna. Ingat. Sabar awal. Dah, yuk.
nikmat. Nah, pokoknya mah neng isu ke langsung melanung eta beuteung. Tapi yakin bah, kita bakal punya anak. Pasti atuh neng eta mah. Barang loba mah impor imah. Pokoknya mah sok aya mah neng gerawi, teu kedah mayar jeung abah mah kalem. Anda puas, saya nikmat. Oh, mohon atuh bah. Kali gitu mah abdi gede we heula. Mohon mangga. Ah,